Gening urusan teh kadang-kadang bangsat dipariksa ku bangsat, diadukeun anak ku bangsat. Bener Kang. Saya nama bangsat. Garong diuruskeun ku garong nu ngadukeunna bangsat. Bangsat. Nah. Bawas nu harareueuh we. Nyata kitu. Tungtungna mah ka itu nama bagi hasil. Secara memeh pangabutuhna nepi ka daek geuning apruk-aprukan ka kampung-kampung ngadak-ngadak di amis budi ngadak-ngadak bager berehan Harita wajarkeun teh silaturahim dijieun kedok. Ujung-ujungna minta didukung ai geus gek wadina kursi wah kada culang cileungeun neangan palingeun. Heeh. kadadak parangan kokot ya Kang. Pajarkeun bakti sosial. Kan sakali-kalina Ari aya masjid yang dibagi sejadah efek teh eleh gini ngadu dicokotan deui sejadah teh. lain we kaya aja Kang ge. Geus are we kaya. Leung aya kitu mayum eta nu garelo. Nu terjadi garelo. Stres kieu ya. Stres. Nu matak ku kituna ge geus kaciri ngomong engke geus jadi. Oh gitu. Nya. Dalain ibadah sedengkeun ceuk pangeran wa maholak tujina wal insya ila liya'budun. Jadi moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusia lintang tipikeun tuh aya garan-garan ibadah teh migawe pagawean anu eta pagawean teh luyu jeung skenariona jeung eta pagawean teh bakal ngahasilkeun salamet dunya jeung akhirat. Tuh Itu propaganda. watak palsu kabeh oge wah. Palsu Kang. Heeh. Aya dek bener di salah saurang didengkek ku saralah. Didarengkek diharaman ku saralah. Digarulingkeun geuning aya nu bener salah saurang oge. Tungtungna anu digulingkeun jadi pasukan sakit hati. Jadi oposisi. Jadi oposisi leuheung lamun oposisi keur kepentingan negara mah datina nyeri hate initna. Initna datina oposisi mun dudukan. Tina gering pikir. Dalam anu nyeri hate teh. Lamun panginitan tina durukan sing sapertos Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Kumaha ari Kangjeng Nabi? Kaluar tina durukan teh teu kaduruk. Teu kabakar. Tiis we da initna tina tiis. Lamun initna tina tiis hate bersih hate pitulung Allah datang yan narukuni barda wassalaman ala Ibrahim. Kan kitu lin. Sok tanyakeun ka Kang Ayub. Tiis. Bener. Teruskan ka Ustaz Ayub da kitu. Umumna mah api teh panas sebenarnya jadi tiis. Kitu. Borokan teh. Ieu mah ngadon dikedokan ku agama Islam ngrepek kaituna jadi syaralah. Di papaesan ku Islam teh. Dikedok disarimut geuning. Disaru. Ya ayyuhal mudasyir. Ai mudasir asanya teh mudasir teh. Hei jelema nu disimut. Oh, mudasir. Mudasir teh. Hum bangkit maneh. Pak Anjir, elingan. Eling. Ceuk urang Sunda mah eling mangka eling rumingkang di bumi alam. Dharma ukur wawayangan bae ragataya pangawasa ana soka sasarnya lampah nafsu nu mata kaduhung badan anu katempuhan diri anu kacingciriki. Ingat kana kodar. Gitu kurang kumaha eta pepatah urang Sunda. Bener. Nggak ada pokoknya gitu didenge kuliang pedut. Lain arah lain mah kejadiannya kieu Pusing. Iya. leuheung aya pribadi mah rek kitu oge da ieu menyangkut atuh da kasalamatan negara jeung bangsa. Eta nyangkut sararea ieu teh. Nyangkut umat Ti luhur nepi ka handap. nu matak saha nu rek dituturkeun aya nu matak geuningan masyarakat teh butuhna teh ku figur Dawuh pamuntangan. dawuh tuturkeunana eueuh piliheun Tanganeun. baik
kadunyaan teuing kakonengan teuing jadi Si ubud padahal cing saimbang da ku pangeran ge geus dibalan geus disarwakeun geus diimbangkeun baheula leuweung sacana di jararaga pan awet we ku pamali ge sieun jelema baheula mah jelema baheula bener ari ayeuna saprak dijaga beak ledis eta geura pikir ku sia bener jadi loba pager makan tanaman pager makan deui nya bener Kang baheula malestari we leuweung teh si karacak ningang batu laun-laun jadi legok eta oge dina positif aya dina negatif aya positifna nya negatifna ayeuna heuh sanajan satangka dua tangkal aya unggal poe mah beak dan gunung ge beak ini kena yang poe mah ku gunung-gunul oge engke teh tah serepan cai hujan teh moal kaserep moal biji sirah cai wah sedangkeun cai teh pan keur kahirupan urang sararea sumber cai kulo bada tetangkalan nya bener keur uripna nu hirup wek pikir paribasa nih perebut proyek ning ka itu mah wah nu pugu maroronjang kana proyek cek aing oge tapi parendene kitu genteng-genteng ulah potong ulah nepi kaputusan ulah ngan ukur kukulutus sungkul yuk ayeuna mah urang dararemo sararea pan teu meunang bareng demona anu positif teh demo nyaeta demo teh ngomean ieu leuweung oh kalau kumaha lamun pasantren anak buah di pasantren teh aya kada 200 na sok datang ka bupati menta binih kai abringkeun hiji budak pasantren cenah melak 5 tangka dina tanah saha we bener kai gede manehna gede keur manehna keneh yang jahit mun guru sekolah SD ieu sabaraha urang sok minta kai da baheula mah dewek keur zaman sekolah SD dewek makan aya carik naon di dieu ngaranna oh di dia tanah anu dibikeun ka desa teh naon ti pemerintah teh bengkok lamun di urang mah carik oh carik di ditu mah bengkok di dieu mah di dia mah betekok kakak bengkok teh dibikeun ka barudak sakola baheula mah cenah dipelakan melak jagong diajar macul baheula ulah kai ayeuna mah lain bengkok teh dijualan di nah make geprok ai gawe geus eureun ai bengkok dijual keneh ngarepek aya teh nu kitu heuh nah make sarurak nah aya urang dieu nu kitu uluk daun nu ngarewosan aing mah ngomong heeh asuh ka jeuh sarua atuh jeung di ditu sarua itu di Bandung kan dijual balikan sarua enek teh program bupati kan tangka kai teh pan program bupati teh mulak teh tangkalan teh program pepeling program pepeling dia gini saur Bapak Bupati Kuningan oh pengantin peduli lingkungan teh tuh nya guru di akadan kedah anak bibit kan kitu bibit jelema unggul ulah bibit jelema wungkul bibit kai ena mah bibit kai anu namahan teh bibit jelema bagingan kitu tah ari bibit kai ge arep bibit berwit garunya nya euy panyakit ge pan ngaranna alalanyar ayeuna mah maka jeung aya flu burung flu babi cikungu nya cijapati diabetes rupa-rupa baheula mau ukur jangar we penyakit kaki gajah da baheula mah euy umur parete 6 bulan sataun teh 2 kali heeh ayeuna mah umur parege diponokeun ponokeun 3 bulan nu matak umur jelema teh pararonok ayeuna mah heeh bangsa urang da geus poho ngadahar kulub sampe kulub hui kulub suuk di kota mah ayeuna geus hamburger chicken hambur duit ger pasea fried chicken Dunkin donut hotdog pizza nya oh muni gengsi geuning camui heeh geus teu apalin kana keremes wae tuh lain ulah pek wae
ai beki mah ngan ulah nepi ka kacang lupa kulitnya. eta boro-boro Jati kasilih ku junti oh bener eta kan kitu tah numatak bapak hajat ieu nyuguhan kulub hui kulub supaya orang kembali ke semula ke tradisi back to basic teh naon batu bensin teh naon akang lain batu bensin back to basic teh bahasa Inggris teh belegu oh back to bensin teh kembali ke semula batu bensin sama dengean teh udah jauh tina back to basic kana batu bensin kembali ke semula teh balik deui kana tradisi urang sararea ulang ka asal teh cek urang Sunda mah kebo mulih ka kandangna muncang labuh kapuh mun ceuk falsafah Yunani kuno mah ex nihilo nihil pit lamun ceuk bahasa Arab makanya alam makanya bener karena alam makan aya makanya alam makani tuh bener bahasa teh araraya itu setiap ala kudui kaituna mun ceuk urang Jepang mah cangkudu meureun ya jauh-jauh teh nyambung kana cangkudu atuh sia mah ai ngomong hayang tapi kan mana karep sia mah sila balik deh kaler itu muni asa disada we sia ngomong teh muni eueuh arahanana lamun cek global pisan innalillahi wa inna ilaihi rajiun mun cek si tukul kembali ke laptop tuh itu nya pikeun ngajaga atawa ngurangan urbanisasi kumaha Kang naon sih kayak urbanisasi kurban raya agung geuningan tuh udah jauh siapa pemikiran deh eta tidak masalah lagi kurbanisasi gitu urbanisasi belum ya urban siapa jadi penayagan temen gaul pisan uban hui nah di dieu kasenian teh kudu adaptasi jeung apresiasi teh lamun teu kitu tinggalin kudu bisa ngigelan nu matak aya sabagian jelema wah cenah wayang teh euy pareum we mah aya sabenerna lain wayang anu pareum apresiasi nu lalajo nu naek nu ningkat dalang tinggalin jadi eueuh nu lalajo jadi we eueuh nu lalajo paling urang mah aya sakurang-kurangna kudu saimbang jeung apresiasi teh kudu balan bener kudu balan Khairul umuri ai nu lalajo ge sarjana umuril auli naon khairul umuri au satuha naon teh naon yuk perkara teh tengah-tengah alusna perkara teh tengah-tengah sigar tengah tuh dan nu tengah nu ngeunah mah ulah lawan pangna nepi ka diwalimahan teh nu tengah manggu ge tengahna nu nya benar Kang dewek aprak-aprakan di Inggris makan eta antusias karena seni wayang golek kurang Inggris sing horeng merdeka anu geus sakitu ratusan tahun maranehna teh geus bosen geus jenuh nempok modernisasi benar balik deui ka tradisi manehna teh pulang kembali ke tradisi nepi ka ti UNESCO mah ayeuna geus mere tanda penghargaan kana kasenian wayang benar nepi ka UNESCO mah ngirim unggah tahun keur kaperyogian kesenian wayang sa Indonesia ngan ka dewek can nepi can pernah nampi akang teuing di mana nyangsangna ting di mana pek mere hajat meleg gitu aing mah cenah naon ting di mana menetna bener ceuk kolot baheula mah kieu ye maka ujang kakara bakal hirup mulus rahayu gemleng salamet mun sararea ti mimiti pamarentah nepi ka rakyatna geus dialalangir di pancuran Talaga Arum di mana Talaga Arum teh teh daya seneanganana ai talaga teh puseur lain waduk Dharma talaga teh puseur pancuran teh kokocoran ngan kokocoranana menat jadi duit keur ka rakyat teh di pararanat di luhur teu nu kana sakuna eta we raskin dibagikeun teh ka dulurna we wungkul ka barayana geura pikir pakai keprok nah make kareprok nah ya du kitu di dieu sugan teh di ditu wae
BLT ini kan. Ya duit BLT dua kadulur. Lain itu euih-euihnya gitu. Datang TPA sini jual ke tukang surabi. Aya duit BLT terata. Anu hak narima saya dawuh. Lain teh sieun-sieun nya teh kesap karuhun baheula. Kumamun melak. Lampah benteur ku urang ulah ditiru. Podoh barang hakan cacing ngarengko di santok teu nyahoeun di jero aya useupan. Padahal pepatah teh eusina mah. Eusina mah mun di pikiran mah bener. Ulah nyanyi na wungkul atuh. Eusina. Eusina. Ulah nurutan lampah benteur. Heeh. Gitu. Gara pek pikir. Ya, aja mah kudu rea batur. Kumaha cenah cintarik ada di cintarik beremik. Ari kudu nama utamana jalma kudu rea batur keur silih tulungan silih titip kenya diri budi akal lantaran ti pada jalma. Gitu. Ya eta pepatah aya dina Quran dina hadisna aya khairunas anfa'u minanas. Kumaha teh teh Kang? Hukum linnas. Heeh. Jadi hartina teh cenah ceuk Ustad Ayub. Jadi panghade-hadena jelema anu aya manfaat deui ka jelema. Oh eta teh. Kitu bieu sarua jeung lagu ade di. Oh nya. Nya Bener Kang. Aya. cing canggeling manuk cingkleung cineten plos ka kolong Bapak Santar bulaneng sakapeung we teh nganukur sakitu kadengena pada cing geura eling teh diartikeun Mun dimaknaan mah. cing canggeling manuk cingkleung urang teh cineten we di dunya teh Cineten. datang sorangan balik sorangan diboehan ge kudu hirup lako jitu munapuroda ngali gincing teu sanak teu keluarga teu mang teu alo teu solenang acan diboehan ge kudu Hero. tuh bulaneng di bulan saneng-neng nya Bener. ka kolong teh ka kuburan Ka kuburan ngeploskeun. hari ieu ai geus nepi ka kuburan geura kakara di papatahan mayit mayit erek dikubur pisan ieu mah harewosan engke di mana 7 lengkah anu ngubur geus arinit bakal datang 2 malaikat nanya ka maneh man geura init man rebuka Bandar Boka. Syah pangeran maneh jawab ku maneh mayit Allahur Rabbi padahal lamun mayitna ngajawab mah ngagajeleng manehna sok ceuk mayitna teh insyaallah juri goblok Aisyah kuduna nu kumaha ditakinan teh Kang? ada eueuh dina Quran oge Eueuh kitu Kang. Tapi jangan tah nu paeh hatena talkinan mah anu keur paeh. da kadang-kadang jelema teh aya nu hirup tapi hatena paeh Paeheun. paeheun teu bisa usaha ka itu ka dieu sok harewosan Paeheun pikir. tah eta tah nu kudu diharewosan mah lain mayit Mayit pula bawa adek. nya daud baheula teh dina zaman Belanda teu meunang nyaritakeun hukum nu sabenerna Bener. nya kapaksa kulantaran meureunan loba jelema di dinya kapaksa we simueung ngaharewosan mayit padahal kan nu hirup teh tapi nu paeh teh hatena Oh nu paeh teh paeh pikirna. mode caang beurang teh caang tapi ka imah dewek loba nu datang da identik geuning dalang mah disangkana teh dukun Dukun. Paranormal. mawa cai Bawa cai. mulai aqua cing cenah padalang abdi teh hirup teh poekeun teuing bari tengah poe ngomong kitu teh heeh Bener Kang. cing oreng poek hatena maksudna mah Poek. ta eta talkinan la ilaha illallah padkurullaha dzikron kasir dikir nu taya watas wangeuna nya Paeh pikirna bener mah. mau di kampung nu jauh Makan. imah nengang paeh Paeh. tatangga ngan opatan nu datang teh ai paehna magrib Magrib rek dikuburkeun kagok. kagok dikubur peuting da tunduh diisukeun tuluy dikemitan Mintannya. ayo urang kuningan naon disebutna ngaheesan anu paeh teh Nungguan. melekat
lek-lekan Malekan. oh di, kemit orang itu mah teh Oh, kemit di urang di dia mah malekan. anu tiluan mah karerek sare nu saurang mah deborangan sieunan sieun jurig teh sieun mayit nyaring Ini tukang rebab. padahal mayit teh tengah puting teh jauh jurung kunung kolonang ngadeuketan anu sarare tuluy dibilang hiji dua tilu kanu kaopat memerong maneh mah teu sare eta nu saurang ngedeg-deg heeh kolonang deui mayit mah goledag geus sare deui Da mayit mah ngomongna rada ngiru. eta nu saurang eta nu teu sare teh kabeneran di juru teh aya dipan asup ka kolong dipan kitukeun sprayna teh tutupkeun deui supaya ulah kaciri bener. jam 2 peuting nyaring deui mayit teh jurung kunung kolonang kanu sare teh dihitung deui hiji dua tilu kamana hiji deui nempo mayit teh di juru teh ya dipan kolonang ngana dipan teh mayit dibukakeun reganana teh nyumput Ada mayit. alah nepi ka ngisingan maneh eta di jero dipan Da mayit. nyumput wal teh eta taina dibawakeun ka mayit alhamdulillah cenah aya roti bari dihakat aya roti bubut waduh Da dongeng coba. Rata-rata teh pae hari ngomong sok rada ngirungnya. ada terang ngomong nu paeh mah maka jeung rata-rata nu teh oh jeung genyaksian ya Dongeng halus itu naon. ulah lawora deuleu Hari sunat. Halus. Aya deui dongengna. aya dongeng eta mah nu tah harita teh barang rek dikubur isuk-isuk teh Oh benar. mayit teh geus diboehan geretek teh hujan gede atuh teu kakubur Naga. Oh da hujan. aya we nu balik usaha teh kahujanan juga jeleng eta kakuburan anu geus meunang ngali teh ngahod-hod ngiuhan kieu da kuburan kulunyung teh malaikat duaan Kumaha? man rebuka abdi mah nuju ngiuhan malaikat katipu goblok teuing oge nurutan almarhum Kiai Haji Gojali innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh teh kitu nya jeung kaituna para wargi sadayana kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah sim kuring dina danget ieu nyaeta dihaturanan linggih di piwara ngaos ku patatang tayana ari maksudna mah dina raraga syukuran wireh putrana parantos digusaran mung setiap-tiap aya syukur tangtos aya kupur nanging ai soal kupur mah engkewe sanes waktos deui manawi patatang taryana nabeuh deui rata-rata jelema di alam dunia teu nyaho ngaran teu nyaho dirupa seperti kana taud apa ngan teu nyaho rupana kumaha jeung migawena taud ari audu teh asa tina kecap wada naon margina harokatil wawu ilal aini jadi harakatna wawu ditukerkeun kana ain pasoropa maka surup audu ai akdir teh teh pagajali tah cik aing oge
hari nu dipikah hayang ku jelema kagungan Allah di udag-udag tapi kanu boganan teu wawuh seperti ayeuna nini oge geuning ayeuna mah geuningnya isuk-isuk teh cing alacir maksudna mah olahraga hayang manyangkeun hirup bari make jeung calana panjang beuni percisnya bebegi geuning lulumpatan maksudna mah hayang jag manyangkeun hirup nganjeng nu boga hirup teu wau tadi dia cilakan natanya gitu benar halus aing mah eureun jadi dalang dakwah bisa aing mah kabula-kabale sakabale aing mah mendingan ada dakwah murah urangnya aku mau dakwahna mah mahal ada beban da mah tuh kita aing oge ta dalang Cecep Supriyadi keur sohor baheula. Oh. Dina syura rahwana. Atawa dina ngomongna. Pamandruna paman kumbayana. Anu mawi dihaturanan linggih ku diri kula. Sadaya euy. Alah, benar sadaka. Teu aya sanes kaula teh nyaeta. Bade ngahaturkeun rebunuhun lakasa ketika bingahan sampean parantos tiasa nyaosan kana pangkir kula. Aduh. Benar bisa. Aduh. Anu mawi pun emang dina waktos ayeuna jelaran ngawayang teh mung dugi ka dieu bade diteraskeun ku Haji Kosasi di Jeleko. Aduh, dalang Ibrahim baheula kitu euy. Kita ngawayang beurang tuluy aya nu kaul. Kumaha? Mun urang mah ku pidato we para wargi atuh si kuring teh sadayana ieu hapunten we kaul teh mung dugi ka dieu kitu. Ieu mah kudorna nu mawi pun mangawayang teh ayeuna selersan seueur anu bade kaul bade diteraskeun ku Haji Kosasi ti kulale. Ampun. Eta pidato kudorna uni aduh Gusti. Akang mah sagala katurutan teuingna lamun Jamar Media Naon? Jamar Media Ngadongengna mah bisa. Aduh. dongeng tunggal. Apa kacapina eueuh? Wah, nya Suling ya. Alhamdulillah dina waktu ayeuna teh geuningan urang geus di nepi ka palabah ieu umur teh nini. Iya. Sushi caritana eta nu budeg jeung nu budeg bobogohan bayangkeun grepek nu budeg jeung nu budeg keur cicing dina saung akang ngarasa bagja barina sugema ayeuna bisa patepung lawung pamprok jonghok di saung bonteng nyai. Padahal akang teh lamun peuting tega kana sare beurang tega kana dahar. Leuwih waas akang lamun lumpat ka tempat sarengan ukur guguling anu digugulung dipake tilam ka eling. Bohong. Demi Allah. Nyai ai eta nu ngajenil dina endung sampean teh kutil sanes naon kutil oh
manawi teh kutil. Bayangkeun anu budak ieu mah jeung nu budak. Aduh ampun cing. Ari maneh aki. Ceuk si Nini kitu teh bari ngiser diukna, bari ngalaan sisig. Ari maneh bet melong wae ka aing. Tarat-tarati sasari. Heueuh sabenerna aki teh inget kana lalampahan baheula keur ngora. Keur bulan madu basa urang geuning bobogohan di kebun bonceng. Kira-kirana ieu meni maneh lamun siapa temon hees jeung aing ayeuna di bawah hees kira-kirana daek maneh nini. Oh, rai sugan teh aing wae nu hayang teh. Maneh kejodohna. Aduh. Hayu atuh. Dor we caritana si Aki jeung si Nini gatrik. Aduh, eta si Nini nepi ka ngejerit. Gusti, sia teh Aki alah. Naon sia teh kawas gadis wae jeung ngajerit. Lain aing mah kaget deuleu sia. Kaget naon ni? Eta siapa jadi gede gitu. Kor lain gede goblok nilep kita geuning. Siapa mah? Aduh ampun. Aduh. Aing nilep teh jadi 3. Atuh pungulna gunuk. Alah ampun. Alah. Alah. Nafsu kapegung beureun si Nini. Cek aing oge ieu, tong sok aya kahayang sia teh. Sakira-kira geus teh bisa digunakeun mah. Tuh turutan deuleu si Atang tukang kuda rengong. Keun bada ieu mah Nini ka budak ka Atang. Oh, Hampura. Susah sisi teh. Beureunan eta Nini teh bibigna. Oh, manehna mah dalawa pangalaman ka itu meuli jamu-jamu. Aing pangmeulikeun irek. Caritana eta si Aki boga we ladang cau meureunnya. Init manehna ka itu ka buah dua meuli jamu-jamu jeung irek ke pasar. Buah dua. Balik di pasar, sapoe 2 poe manginuman jamu si Aki si Nini nginuman irek. Meureun hayang jadi gadis deui. Geus saminggu eta si Aki nginuman jamu-jamu wae ngoret we di buruan. Ai dorana ngageduk-geduk ka dieu meureun. Heueuh asa ka gadil-gadil jo pudeg-deg we. Oluh ngebeling atuh. Dipikak itu tengah-tengah. Wah. Nepi ka ditangeuy atuh. Waduh, cul pacul. Nini dulu ieu aing. Aduh, eta we si Aki demonstrasi ngajingjing teko teu kuleungeun. Ku ieu we di kitu tak. Kap. Mukakeun pantau teh. Pot. Plek. Megat angkot. Henteu kucuruh teu kieu. Kieu we kahareup teh kitu. Ampun. Banyak oke banget. Cek sini nih teh Alah, heuh wae. Hayu atuh. wah cerita negor we gatriknyaan ayeuna mah wah basa eta mah pan sini nu ngajerit si Aki aya nu ngoceak tobat nyinyi hebat dulu muni hese kieu Oh, lain hese belegug.
Gening eta samping milu ka jero. Aduh, ampun. Goblok dorang ah. Aing mah tenan di mimitian atuh sia teh. Kan bae. Dadongeng karana ge. Atuh da mikiran ekonomi nu sadieu rusakna. Hiburan Yang mikiran politik hiburan. Dina keur kaayaan ekonomi keur kieu goreng kajahatan teh tong boro lalaki awewe ayeuna mah geus jadi copet. aya kan. La ilaha illallah. Pengalaman sigana mah ya. Mogok aing mobil teh di alun-alun di Kapadalarang Ai kitu. megat ieu we Damri Bos bus kota. kota ayu dina bus teh pinuh di nangtung aing oge ieu nangtung pas sadek ditukangeun dewek awewe copet kabeneran aing teh make celana panjang yang wungkul teu make kolor ai saku tobros aing teh Josu pe awewe teh nyopet kana saku aing marukana meureun teu molongo saku aing teh lain tamat ka hareup jokep pe marukana handphone aduh ampun didengkek we ku aing teh leungeunna teh geus nyeke eta nu aing teh kap pageuh pan ceuk aing teh sok sia mending dicorowokeun mending cook aduh alah yang ngeuna we aing nepi ka Padalarang teuing kumaha da kokodna teh digibri-gibri kumaha teh aduh Mainan meni jibru karek turun. alah aduh ampun Gusti nu agung Pengalaman. Dongeng. pengalaman Karena ge. aya lalaki awewe nu boson apa sering boson ai boson teh hitut wae ngalengka teh kitu we eta we ai sare ge teh peuting keur tibra ge kitu we bujurna teh dijodohkeun ku bapana teh jeung lalaki sarua di boson Aya. ai lalaki na mah dut kitu teh di sadana teh da beda geuning lalaki jeung awewe itu teh nya Beda kan. ai lalaki mah kadang-kadang bos atau dut ai awewe mah tah jeung sinen beda itu teh Beda. sinen mah teuing beuneu tapi itu teh derek jalan ka tukang beuneunan heurin ku samping nya kapaksa nyelepet ka hareup aya nu kadupak beureun aduh ampun alah alah Baingan. karek nepi ka mana dongeng di teh Eta bieu. oh nu boson heueuh Bosan. nu boson jeung nu boson kawinkeun we da sarua pada boboheun ai kamar ngarendeng jeung kamar mitoha gitu tah dipeuting teh kitu mitohana teh asa dihibur ku anak teu boga kaset oge cenah geunah ieu ge ngadengekeun hitut Asal apa jaipong. da ayeuna mah geus patemalan hitut teh ngalagu tut 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 eta teh mitohana cing ararengklak di kamar gitu teh heeh hiji mangsa tut 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 ruas bapana teh alah boas si nyai paeh nah atuh disada hitutna
wah melang beureun bapak ngaran-ngaran bapak ka anak atuh emrage pantok kamar teh brai muka si horeng jeung peso teh meureunan ditinihan ku salakina beureun katutupan da eta mah lalaki ngagajeng teh da asa dibukakeun teh beureun wiu manehna ge bapak nempi ka ti dagor kadu pakitut itu dah benar itu cek aing oge benar alhamdulillah ya makan Sineng Indri Nur Oktaviani parantos di Busaran parantos rengse parantos kabagian ngahiburna di dieu nya sumuhun sumuhun doakeun ku sararea sae sabab seni urang teh deuleu aya kesenian bangsa deungeun anu dilalajoanana teh teu afdol lamun teu bari mabok nya nu matak bagja keneh dina peucing ieu urang kudu syukur ka nu Maha Agung Bapa Hajat masih keneh secara teu langsung ieu teh ngiring ngalestarikeun seni kesenian urang khususna wayang golek subuh laras muga natrat jadi riwayat jadi sejarah ke kamurang kalihna nya laras bagja ceuing hirup lah naon wah sok aya urang olahraga euy urang pemanasan kayaknya heueuh olahraga naon nya atuh olahraga mah naon ulah kaget ya kau lah tenang tenang kayak gede ulah kaget syah dari saha-saha daing mah geus nanya sia heuh ka dieu atuh kan kaula sepot aing ngomong jeung dunungan mun keueung namahan muringka lamun aya jelema aya musuh naon-naon teh lamun ngadenge suara dunungan jauh lakatei aing mah leungit aya naon cepot Kakang Semar Banar Nangka badana nanaonan sia teh lain eta dunungan banar ka dieu Kakang Banar Togel hayang disiksa lamun juragan Bima tah aya puringka tong eureus sia itu puringka kana bulu punuk aing teh eureus sia jejak ke bae kleper juragan Arjuna mah tong heureus eta keur budak di bawah tunggu pare wae kumaha juragan Bima mengebahayam teh syeuh carang hayam teh paburantak nepi ka teu ngararenog tah nah da dijual hayamna kabeh aya leuwih wae ai dunungan eta mah nu hiji ngebahayam teh syeuh hayam hayam teh lain lumpat kalah cing jalan leungeur luak liuk kalah nyorok coke terus maraos teh nyu kopi mantul sang rokok garcok ci kopi mantul deui jet mana aya naon bot gara eta dangukeun di payun lah uang bagus tah nu dagang ieu gabusna bener pot kade ringu itu dina runggu naon ya Pak di payun aya nu eta ngorowo kade sing hati-hati ya
makanya kayaan di leuweung geus ya. Nya kade jeung hati-hati waspada permana tinggal. Nya jeung ulah somprak kade jang me HP biwir. Nah, nu abdi geus kenal teuing gitu. Eta mah tuh. Ulah kaget manusia. Raja Bagong kedok teman saya teh eta sihung lah butuh keur pipa we mah sapaharanna uang bagus ke antos sakedap punggawa ya kasep-kasep anjeun resep nukut marga satra iya tadi nu apae nu dihareup tah percis penguin atuh kasaha teh teh ka penguin ai bapak penguin lain tong ame sok jadi teganan obat bakula gagabah padamu ngaharkeun aya jelema kasep Gusti ya naon ai sugan jalan jelema tanu tiluan Gusti disangka suung bae aduh jelema mun naker goreng patut banget goreng patut ah tabako cenah naon itu buta minta bako nah ini nyebut banget nah anak-anak kisila wilujeng tepang iya satria nonton nun wong bagus itu wong jelek tuh bisa ngomong tuh wong jelek jelek sama wong genah sing yang jawab ku sirek nya sok jawabnya diajar itu nya bapak sanaon eta teh diajar ngomong jeung ukara itu wilujeng tepang nuhun sia tara-tara we itu wae nanya teh lain emang namana teh sok rada jeung anjeung aing gitu nya lain tanda eukeur lain nyahoan kitu teh mah komo siapa geuleuh ka aing biheung siapa biheung Islam manya Islam keiket budaya goblok nya tuh sia teh kabina-bina teuing nah sia teh urang teh ngabogaan budaya naon sopan santun ramah tamah DP handap asor tawado udah sih itu mimitina ulah dilawan sarwana mau dilawan sia teh naon ieu eta anu hideung ngomong halus teu sangka nu kararitunya bisa ngararomong tuh Pak kumaha keun bae da kahayangna bungaheun teh hatena teh ku kitu teh keun antep itu mah bunga orang nyeri nah paingan cek keterangan nu kagebruskeun kana rakat anu deukeut heula cu anak pemajikan kurang-kurang nama kurang da kudu dipaehan sih mah teh heula nah ari sia saha sampean ngarang kaula teh Sadewa wah Sadesa jeung saha aing mah nyaho Sadewa aya eta anu tukang tah ieu anu hideung sakacamatan kuring ku sa RW kuring salemur Sadesa Sadewa
Sadewa beleguk. Oh, Sadewa. Urang mana teh Dew? Dew. Itu tuh anu tanda tahlil urang mana? Lain geus rupa-rupa. Lain eta ku cawadanana. Lain cawadan ku apalan. Permana. Anu tukang. Naon? Haleluya. Beda adi mah ya. Naon cenah hartina? Aku siap ya. Manehna agama naonnya? Haroskeun sawadan. Sadewa anu tukang kuring Semar seun. Aduh ngaranna anu semur. Mantun. Aya eta anu diiket kuring. Dedi. Wah, beres. Nyer sieun dibacok aing. Aya itu nu tukang kuring. Si anu tukang main bola teh teh si Messi lain hiji deui Ronaldinho Gonzales lain Rudi Hartono eta badminton teman. wong ngendi sampean kaulah teh ti Bumi Rotau sawojat ti negara Amarta Bumi Rotau iya negara Amarta ada eta nu tukang sami itu ulan itu di mana Cicalengka Salengka. Pak Bupati namanya Salengka. dek ka mana sampean kaula teh apruk-aprukan nuturkeun inung suku kaula anjeun ceng apa asup ka ieu tempat dina harti geus jadi milik kaula salamet lamun anjeun masrahkeun harta kakayaan maneh duit pakaian jeung sajawana Allah. ya cek abdi ge perampok Garong begal. perompak mah di laut Nya, kita kudu bisa ngabedakeun. aya di darat perampok Nya. aya di dapur teu ngejo teu nyambung sama jigana lamun maneh masrahkeun harta kakayaan duit jeung sajabana salamet ngaliwat ka dieu henteu kitu paehan wae ya an paus Kejamnya. oh nyata nyawa jelema teh geus murah anu euy Kalau gaya hargaan. anu matak dina bah dia urang pagehan budaya urang matak reueus ku aya pakis Naon pakis teh? naon pakis teh si belegu pakis geuning anu dina di leuweung ning cekah cekro si engkis atuh teh alah paguyuban kisuna belegu Pakis teh paguyuban Sunda sigata. dek dipasrahkeun apa basa dewa geura eureunnan sampean laku lampah ngarugikeun batur teh sabab cing ingat yen aya nu leuwih alus ti batang kahirupan dunya nya tanah akhirat ya maksudnya hoja akhirat mun tong nyaritakeun atawa tong dicaritakeun namun sia can apa salat getara eta nepi ka kitu jelema mamawana teh asa pang benerna we hirup teh kuasa pang benerna ge geus salah jelema mah Laras. Dicawat coba pasrahkeun ulah maksa sampean bilih aya mamala nu teu hade ditanggung mamala ku kaula itu mah tos ditekadan sih Oh, niatan. ih sugana ku cara kieu teh atuh leuleuy pokona maneh datang ka dieu hartina geus jadi milik aing apan kitu ku pangeran oge di jabah aing doa poe ieu bakal hasil mawa sertifikat tanah teu Kenal. aya ge akte kelahiran Gede gadekeun Nya. DPR benernya. nyawa sampean bakal ngalayang lamun teu dipasrahkeun
Oh lamun geus kana nyawa dina harti dek ngaroga hala kaula laras mah eta mah lain deui urusanana eta mah merupakeun ancaman keur sadewa saha nu ngaganggu ka kaula komo bari jenggala nyawa aya hak pikeun mertahankeun bela diri eta laras sok dipikeun naon rupaha dipentak ku sampean semplakeun tak-tak atuh apakeun sapegatkeun buk salamar kaluar getih satetes amakan sadami kaluar nyawa tina raga deh eta we satria teh eta ciri-cirinya kadiri aya aing sok galab euy apa kon wani merangaku sadewa ora wani dening apa kulanang aji mulai tegak ke dia suram rata jaya merata nyekel sabuk bilang tato aji mulati tegak raya ajakakan bacot dinu legasnya hei anu mana kapir si harapan ku sia jajan dek dipasrahkeun eta iket dia najis kan dibacok aing mah saya jadukan ku abdi mundur pak mundur lain hiji maneh sing waspada tinggali di hareupeun rungkur ringui ya sirulit aing ka mana pan digadekeun sae digadekeun sawios tu ku abdi gan hali mundur dawala piraanan jelema hali cenah nya anu tara salat mah kitu ai jurus halus ayo kepunggah kubuana banget sae Gusti Sadewa ya sikil prong gor kakara aing aya nu rek dibegang ngalawan biasa nama sok pasrahnya biasa nama sok rangga laras jol kenap tapi ayeuna ngalawan ieu jelema samanea ieu bisa-bisa 47 manea pasti ieu mah ieu hei batur hege ayo aku mujang halus jujurnya euy lain jujur cucungik ieu mah naonana si Sadewa sia kuring guruna gurunya ya muridna gini ai guruna kuluh pan kitu murid mah geus jadi presiden pan guru mah anger di sekolahna dek mana sih dek baru kada mau diudag alah sia baru kada murid cepat ge iya jok ya ayahnya diberi kaji kepada-pada oke alah sia balik deui aduh ai suka teh diudag alah balik deui aneh euy lain mana kakara aing buka musuh soleh biasana mah terus kabur ieu mah bager balik deui euy gara tingali gara anjing atuh gara tingali gara itu kali heula aduh maka jengelek ternyata cici dirinya balik deui teh gara tingali gara gara nya tuluy jeung nya goblok gitu aing mau ditangkep ayeuna mah sia
Ada yang baru kata kemana? Modal. Itu si gelo. Tewak kayaknya. Aduh, dipalih dia Asep ini. Didinya Asep setan. Abangnya. Aduh. Menangkeun atuh. Alah. Ya. Nyaho di bobodong mah cicing. Oh, alah. Aduh. Ngelempet we. Kumaha lamun ayeuna? Ya. Awas atuh. Wah. Alah cong-cong ke ya. Alah. Nuju sia. Itu bubungutan lebih kayak gitu. Goblok saya tidak dikayang air gitu. Dengan jelema. Ayo memangnya saya teh kasep. Ayo ngaku awewe di udag-udag. Percaya. Udah merkosa. Baik. Harus juga jadi udang-udang teh boboheun. Lawan. Tarik nunggu nama oi. Beureup geus kitu gedena. Woi, Atuh beres. aja kau ya. Woi. Beres akang. Hebat. Ayangnya ini. Woi. Gerakan naon eta teh? Hah? Gerakan naon? Eta ketinggalina. Ini mata tong hees oke saya gitu. Memang aja ngabalangkeun kaula. Tapi dikersakeun kaula salamet leuwih ti kitu. Beres. Anjeun dek ngalan nyawa kaula dipiheulaan ku kaula. Sae. Orangna ikan bakal mutusakeun jiwa raganira kejawa pusaka kula. Dawala abdi heureuk. Kade atuh balangan. Suka teh tekeuna. Ngagojo sana beuheung. Kade atuh beureuh. Ari maneh nanaonan ngomong tadi kitu-kitu? Tidak terbiasa. Pak Ajo. Lagamana teh tiga ti Pak Ajo. Cimuncang dia. Haji Ahmad Johara pan gitu ngomongna. Dek jagong. Alah. Ibu Hajah Neneng nanti. Ya. Beda ada jeung urang Cikawung. Kumaha urang Cikawung? Diteunutkeun Cikawung mah. Lain Sari eta, Sari nongen. Joy gitu. Urang Jatiwangi orang Burujul. Bedanya sama kumaha sah? Atuh geuning. Itunya. Ai Sinen meureunana ai Sinen mah ari isuk-isuk pan eueuh wedakna teh. Nya. Dek nabeuh ka Kuningan pelebah setopan yang di Kadipaten. Nya. Atuh geuning atuh tukang beca. Nya. Atuh geuning Sinen ge mah digoreng patut.
Tadi waka. Usah merok urang teu. Usah rangkau. Ai eta geuning susu namun lepet. Ada ke sekolah. Dari panggung meunin nar. Goreng diganjel aku sapu tangan urang. Jaga sekolot. Nah, geuning tuliskeun si Jenong. Haling dol. Bade urang panah eta jurig-jurig. Sae ulang. Awas. Bejaan si cepot ulah cicing hareupeun. Geus. Kade ulah cicing di hareupeun. Ieu aing di tukang. Dia syukur atuh. Ya berarti gitu. Maneh nu cicing di hareupeun geuning haling. Sok kayaknya ka tukang buru. Hasilan yang erek-erek. Gobrak. Selamat pagi. Rasakeun jurig anu sok ngarasahkeun masyarakat. Ai geus beunang pingpinanna mah kabur pasti. Awas. Jago aing mas ya. Allahu Akbar. Aduh. Bulu aing kasabet. Sahabat di mana? Bulu aing coplok. Pariksa. Aduh, ketembak dulu. Pariksa kayaknya. Pariksa. Aya kene nih euy. Ya amat take. Aing teh teu ketembak. Heuh teu keuna. Bohak teu. Nyeri teu. Mun bae atuh nyeri mah. Penasti kersayang tumampar. Raja Bega katiir pisan ti korona. Atuh ieu anak buahna nu ngulon nu ngetan nu ngidul nu ngaler paburisan. Kabur. Sastra jingga. Gan. Beunang kengengan. Lempeng pisan ngarti corona euy. Aduh, atuh da muridorna kabeh oge. Percaya. Dina mentangkeun panahun. Anak pucang. Dewek melu latihan ngungkul baheula. Ya. Pernah. Jarak 1 kilometer nembak korek api. Benang. Tembak ceng. Benang kan? Teu da jauh atuh sia teh. Si mikir ade di nya mah atuh. Benar kan diomongkeun. Heuh tah mah eueuh teh diomongeun nya. Ya. Ampun. Aduh. Allah, sukut pisannya. Kemanakeun teh? Aduh. Ada urang keret. Dan benang Hutang pati bayar pati hutang wirang bayar wirang. Sok kayaknya. Bisa teu. Modar sia kakenan aing. Heuh. Terima kasih sudah menyaksikan konten di Gailan Mahdi Channel. Sebagai penutup, mari kita kenang sedikit sejarah tentang tokoh legendaris dalam dunia wayang golek, Asep Sunandar Sunarya. Beliau adalah seorang dalang besar yang telah berjasa dalam mengenalkan dan mengembangkan seni wayang golek.
yang menjadi kebanggaan budaya Sunda. Asep Sunandar Sunaria tidak hanya menguasai seni mendalang, tetapi juga berhasil mengangkat nilai-nilai moral yang terkandung dalam setiap lakon yang dibawakannya. Kami mengajak semua penonton untuk terus melestarikan tradisi dan budaya Sunda, khususnya bahasa Sunda, dengan menonton wayang golek. Melalui media ini, kita bisa terus mengenal, menghargai, dan menjaga warisan budaya yang sangat berharga ini. Jangan lupa untuk selalu mendukung dan menyebarkan keindahan seni tradisional kita, agar tetap lestari untuk generasi mendatang. Sampai jumpa di video berikutnya, dan teruslah mencintai budaya Sunda. Laki. Sanes pungkir kana takdir, sanes pumpang kana kadar, mun mendak cocobi bae. Abdi pasrahkan wagu pamit kenging ampun, lain ngarep keun kapasti. Si horeng wong tua gawe wiwitan, wong nom dharma lakoni. Sing saha kolot anu nyen kagorengan, anak incu anu bakal metik ngala buah pepelakan kolot dina bab kagorengan. Sing saha kolot anu nyen kahadeanya anak incu anu bakal metik hasi ngala belah pepelakan polotea. Melak goreng tang tu bakal buahna goreng, melak hade buah hade. Sing saha kolot anu nyen kagorengan anak incu anu bakal engkak-engkakan dina jurang katunggaraan langgeng cilakana. Hasil tina goro, hasil tina bohong. Yen tetep pangeran mah muarek dolim ka makhlukna, silakan jeung salametna jalma gumantung kana amal perbuatanana. Matrat tina ayat-ayat Allah muarek dolim ka makhlukna, Allah muarek nangeui ti bongkokna. Numatak eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam dharma ukur wawayangan bae raga taya pangawasa anas sok kasasar nyalampah nafsu numatak kaduhung badan anu bakal katempuhan diri nu bakal kacing ciri. Coba tinu kawasan ngun kasadaran nyawa dibere perisungkawa ngan urang masing perceka sanajan batur ngahina urang sing iman percaya lah tobat tari nu miskin oreng kieu karasana seherka nyerian abong kena kanuhina ngan ukur menakut darah pikir kusut marung kawut itu lain nyeri teuing
Urang teh Kakang Semar nyeta pajarkeun teh cedakeun ngubaran emak padahal bapak teh can balik asa teh kuahan teh hirup nepi kaki ngimpi naon penting tadi ai aduh ya ku Arjuna jaman ini disiksa dicabok ditanjong deh disiduhan banget bapak tobat diludahan rarai ampun lewihan teuing dunungan nepi ka kitu Kakang Semar kabina-bina teuing nasib apa-apa Pati nyeri asa payah ngerasa tugenah ruksak perih milu susah Cing sabar urang Cipadarangku